Kumaha Kang? Joget. Jadi urang teh lamun urang hayang umroh ke pedag. Kudu kumaha tah? Urang teh kudu ngaoskeun surat Al-Fatihah. Teu mati keneh surat Al-Ikhlas. Teu mati keneh surat tanah. Teu mati keneh surat kawijugan. Aduh. Aduh. Angin ngegelebung euy. Aduh. Ngomong naon teh. Ya geus ge mah. Geus ieu masuk bingung we dewek euy. Ieu kudu kidewa lain dari Bandung Bunur we. Aduh haturannya ieu kadulur-dulur. Lembur. Baraya nu di desa. Gitu Lin. Terus musuh-musuh. Musuh-musuh. Ulah urang teh kudu bisa ngajaga naon? hati. Hati di nu dada ya. Maunya di ieu. Ieu mah hati atuh pembuangan. Jadi gas. Aduh. Dewe putarah heureuy euy. Putar bingung. Aduh, era ku padalang. Aduh. Aduh, didoakeun padalang teh nya. Keteng-keteng Usaha teh namina teh padalang teh. Bapak usuk kota. Nus kota non. Bis kota. Oh, bis kota. Aduh, jeung aduh. Kita tuh. Kamari cenah tos ngadalangnya di Sumedang. Leres. Leresan bos mula juga hadir. Aduh. Iya dong. Abah yo. Eta. Bos lahang. Bos lahang. Kan olok lah kita di paraok. Di parenta pusing. Makanya musuh mula domese. Tapi kumaha keun yang meureun urang teh ting beungeut bodor dewek teh. Ting kumaha pokona mah Beungeut kocak. eta ngurinya. Aduh. Aduh. Isku komik dewek. Isku konidin. Anu ngabejaan ku salak ngora. Ku kadu. Italian tah, pentil kadu. Gorolong heuh nya inget dongeng eta nya padalang. Aduh. Eta mun meuli obat gini kan. Obat naon? Pan harita geuning bahasa akang meuli obat. Pan eta geuning nepi ka rek pasti aja tukang apotek. Ke eta mah asa can ngeureungeut dewek teh euy. Pan eta cenah dumeh dinu tutup botol teh aya tulisan tutuplah botol ini dengan rapat cenah gitu. Oh, terus kumaha? Akang ngadon ulang RT RW. Soalnya rapat dinas. Kemudian dengan rapat. Eta jadi beda jurusan SDSB mah. Eta kitu mata urang teh kudu boga pendidikan nu kuat teh. Atuh da si cepat mah geura meuli obat sirup nu di botolan gini kan. Sinage sebelum minum kocok lah obat ini sinage. Der teu dikocok lek weh dibeakeun teh sabotol apa tadi kocok heula eta na bae kewe dinu beuteung keur dikocok. Oh pas hari tadi ya tegut kayak dag goblok komik sadus beak dan barudak kayak nama gitu. Menang itu tadi. Ayo orang mah batuk minum komik teh ieu mah teu batuk yang ngeureun komik atuh kieu tadi negot. Ada yang ulah ka bawah bisa kaba-kaba. Aduh ngomong naon atuh da euy. Hese geus ieu main teh. Ingat gini anu dagang eta teh padalang. Anu didenda gini di boolna dicocokan ku si kadu. Eta. Kali mah. Dewek jadi cingling ku si salak. Ayo berangkat teh. Terus dewek diasupan si salak ku penjaga teh Lin. Satpam. Da ulah jualan di dinga Lin. Ulah jualan di dinga. Jadi dewek teh meureun ngelanggar aturan. Cuma menang daek, cuma menang umum. Si salak kita Lin. Kudu masukin dagangan anak kudu dewek dagang salah kapan?
Jadi nu dagang di dingat teh wayahna hukumanna teh eta nu dagangkeun urang teh asupkeun nu bujur. Dewek teh euy ngaguak. Aya bae pelama ningali tukang rentar-rentar tukang kadu. Tina ngaguak teh kuring ngabarakata. Sedangkan salak sedek kieu nyeri nu bujur emu kadu. Aduh, punten dah. Duh, bedang usia mah sepelan 17 mah kieu ya. Siduh rabeng. Aduh. Kumaha tuh padewan ieu teh duh. Geus sana kitu. Aduh. Jadi urang teh gitulah. Ya, jadi begitu. Tapi lamun ngobrol ke curang mah daerahnya. Tenang naon. Kada urang Sunda mah cawoka. Cawoka Sunda mah nya euy. Beunghar ku bahasa. Jawa beungeutna ge beungeut bodor. Diakui pan ku negara oge negara non Dengan beungeut. tah itu we pokona mah dononges Sunda mah ke rumah postur ae kieu euy. Wajar we lah. Tapi dah orang Sunda mah balageus DP handap asal. Orang Sunda mah Kasaluhureun teh ngajenan. Tapi dewek nu bingung mah euy. Kumaha? Ari si Awung. Anu balik nyaba. Aduh, Kang, kira datang mah damang. Ai dewek sore isuk nu nanya. Sugan Kang kira datang. Kabar nanti leuweung. Geus biasa. Geus biasa. Tamatak sakola teh sing laluhur. Sing laluhur, bukan cita-cita teh anu kuat. Heeh. Sing tepikeun ka kapangi sukses. Ulah cara tukang nyadap. PT angin ribut. Eta dongeng eta teh geuning ka anu lolong nu naik tangkal kalapa. Nya nu lamas. Eta mah era ku Kang Dadan euy. Aduh. Iya tuh. Sok. Eta kan keur di video atuh. Aduh, mangke urat merungkut euy. Urat merungkut sok. Aduh. Tak jadi kieu lalakon berenuk teh. Mangsa baheula abang barudak lemur. Jadi meureunnan geus marurag bulu bitis. Marurag bulu bitis. Bulu kelek teh. Teuing tah. Jadi pegawaian teh baheula mah da HP ngan gambar gini. Gambar tapi gambar nu kitu ge teng si otong teh. Keur ngagoda dewek. Naon sirah teng-tengan teh. Heuh. Sirah jeung si otong. Pas babaturan ngareret kana berenuk. Berenuk dah. Sini dewek euy. Do mamah ke kebun kacang batur meureun. Eta babaturan nyokot malah berenuk gede-gede. Pulang Cileung, supe. Nu gawir. Tiga naon aja. Tiker naon da pokona mah kieu korolong teh berenuk teh korolong kerebak. Ai pokoknya teh nyai atuh saya nyai. Naon jadi moro berenuk. Keur nu ngartos halo. Nah, itu jadi urang. Ada kan ini juga ditiru aja. Aduh, kade ulah ditiru. Itu mau untuk. Tapi aya carita kieu kot ya, anu teu ningal ya. Tapi punten ya mah nya. Carita dongeng hungkul ya. Si kumaha. Anu teu ningal cenah ge. Tapi hayang ka Monas. Hayang ka Monas. Tak kulancarana karunya nya dibawa we ku urang teh naik motor. Naik motor.
bawa naik motor, ayo urang ka Monas. Oh gitu. Oh, Terus tuh kukurilingan we di lembur tadi Oh. dari Maraja teh kukurilingan. heeh. Gitu tak apaleun gitu. Geus nepi mana ya? Geus nepi Bandung. Ditanya deui nepi mana? Karawang. Heeh. Tah cenah ge aya mah geus nepi, cenah ge sok calik tuh dihareup cenah ge Monas. Heeh. Gitu caritana. Tadi kayak manehna teh nya tinggalkeun we. Tinggalkeun sok di dieu nya urang cenah rek melihara CS cendol cenah. Heeh. Eta kungsi lila teh keluar pamajikanna ti nu pantau teh. Bapana nyaker naon di dieu? Ih, cicing cenah ge. Itu keur ningalikeun Monas cenah ge urang. Oh, terus Ih, cenah ge Monas. Ieu mah cenah ge di Paranje cenah ge gitu. Di harapan imah. Oh si goblok cenah ge. Menyarekeun demi dibawa ka Monas cenah. waduh, rasanya di parahnya gitu. Efek teh dibawa ku kurilingan. Hmm. Dibawa ka tukangan imah celaya disimpen di dinya. Oh gitu. Oh ditipu. Atuh sarua jeung kieu eta mah. Kumaha? Aya mobil ieu lah naon gini kan teh anu. Corolla. Lain jurusan Wado MS. Bekasi teh. Anda uri. Oh anda uri. Aya aki-aki keur moyan isuk-isuk teh. Cekenek teh. Kasih. Keur cemerut. Kasih ki. Ujung hayu cenah cek aki teh. Aing geus tepi ke Bekasi teh. Kirek turun di mana? Nya ku Masya we da aing teh ieu keur cemerut aja ku sia cenah. Nya di bawah di ku kenek dibalik. Aing mah tadi ke keur moyan cenah gitu dah. Alin. Lain sama lu ngeteh meureun. Baru dewek teh penumpang. Baru kana munggah. Heeh. Buku dewek teh keur moyan. Jual kenek. Kemana ge cenah? Ke Bekasi hayu cenah jadi ajak dewek teh. Naik kaki-kaki teh. Geus tepi ke Bekasi teh. Kamana ki nya ku Masya we da aing mah tadi keur moyan. Ya atuh dibawa di ku kenek teh berketepuan. Aduh. Ayo. Gitu ya. Aya kituna, loba dong yang podo ieu ieu teh. Naon padahal kira-kira pisirieun. Aya dokter cenah ge kieu ya, aya aki-aki eta mah. Oh. Aki-aki datang ke dokter. Cepat lah cenah ge gua aya teu ngewa. Ulah urteh. Oh, kadang-kadang nempo ka ditu. Tah aya aki-aki datang ke dokter. Tok assalamualaikum cenah aki-aki teh. Gitu. Sok mangga calik cenah ge ki. Gitu cek dokter teh. Dokter eta teh nu di Dharma Raja. Boleh dah. Payayat. Ah teuing gitu. Tah efek teh si aki-aki teh ditanya ku dokter teh cenah ge. Aki kasawat naon? Ah biasa we cenah ge miceun cenah ge. Oh. Oh, nya kunaon miceunna? Biasa we, tai dok. Ada menjadi cek ya, aki-aki ditanya teh. Oh ya. Ya Allah. Oh, parkir ka dewek teh gering. Pak cenah tong seueur teh nyesep teh. Dabdi pak ku sapatang antara 5 ngambalieur ke dokter. Berdegong. Eta si aki-aki teh balik caritana di pangkalan ojek teh. Ditaranya ku ojek teh. Ih, mapa wae nyepir aku aing kudu ke korandangan. Aduh. Coba cerita aki-aki. Kayak geser sempak dewek teh. Nyelap gitu. Jelap itu kesang balik kieu aduh. Aduh. Loba ya orang Sunda pada cowok kan ya. Emang wawan eta kembali. Wah, mengawan serius euy. Dewek teh ka kidul. Maneh tadi proyek bangunan. Dewek teh euy. Ulah kadingan bari udu kopi ku amang teh. Hiji waktu tak isu-isu ka amang teh eueuh. Ditanyakeun ku dewek teh ka Asep. Ku Asep. Ayo mengawan ka mana? Gering cenah euy. Waduh, gering. Geus sabar poe, 3 poe teu masuk kerja gitu. Dia teh kayak mana nempo marurungkeun dikompres ku cancut. Ku pamajikanna cekek Jadi kabayang eta. Mang, cagur. Geus 2 poin teh. Aya bejana dikompres ku cancut. Cok. Aduh.
Wah, boga amang teh. Loba kahayang. Ternyata 30. Heeh. 30 di peceringan. Tak, eta mah pisahnya tak. Di leuweung aya ngising urang. Itu biasa ngisingna tegalan. Ya. Perempeng. Ka balong Sumatera. Balong seng. Ari pas eta teh mun damparan teh bobo. Pas ngadegeng nu ka hiji. Busut. Jeung paceringanna bro. Eta mah karunya sukuna soeh ku seng. Ku urang teh ditanya, "Mang atunya kumaha cenah teh meureunnan?" Heueuh cenah euy dewek teh keur ngisi tapi tai nangis kaluar geus cenah. Eta dewek keur rasakeun nyeri cenah syukur heut. Tapi ka dilalahun ku kuring. Murilingan ka dia dilalahun teh. Cek urang capluk mah. Deui sekali raheut doang cenah. Jeung pika sirieun eta mah. Dari rumah panggung geura meuli kulkas. Ai teh pas tadi teh ti poros banget anu talupu. Ai teh teh kemana ke sieuna mah? Ya cenah gula tuh juga nu anjir. Batur mah bolu, es krim, minuman. Tinggal dikit ke dewek gula itu juga nu. Lain apa itu suara popoean anu murah kumaha sorana? Tuh ieu. Ku masuk. Jadi kieu tadi orang ngaliwat tak kai mata tangga itu. Terus Pengen sih orang kayak sarung murah gelebut teh. Nah, cenah dari sarung teh tarik-tarik teuing lagi murah teh gitunya. Goblok. Da sarung lagi murahna jeung aing. oh, Jadi si sarung keur dipake ku aki-aki. oh gitu Lagi nya. debut. Atuh eta mah sarojeng dongeng kurang Cikole nya. Oh gini kan. Ya deh. Meureunnan isuk-isuk udang langsung hayang miceun tah. Heeh. Perempong ka paceringan. Di paceringan teh ayaan. Nu di pacering rarasan teh geus mono nyot meureun. Ngadaguan we nu di paceringan saurang. Ayo pas geus teh jeung ka pacering ngadegeng, ngacek teh jeung kepruk-kepruk. Tekecek tengareng kecebur. Ai di teh nyangsangna sarung. Si etana teh nyangsang. Oh, jadi dewek teh ngais taeun. Nah, centeng kecebur.